Siapa yang cinta, apakah saudara-saudara cinta kepada Allah dan Rasul? Nanya gitu, maksiat. Semesta jagat raya ini bukan pengantin. Semesta bumi, semesta langit bukan pengantin. Malaikat bukan pengantin. Sang pengantin jagat raya adalah Rasulullah. Sekiranya aku tidak menciptakan engkau Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan langit yang 7 lapis, aku tidak akan menciptakan bumi 7 lapis, aku tidak akan menciptakan jagat raya semesta ini. Ya uhailal judi wal karami ya Rasul. Terus aing dek ngopi. Dara ria mah sentimen amat, aing ngopi-ngopi dara ria eureun. Dara ria mah hese. Awas dara rianya ulah muludan dia. Engkena muludana ulah jiga kadu unukan cangkangna kandal ieu sina kok ieu. Ipis dia, Excel. Naon ngaranna? Kences teh naon ngaranna? Excel nya. Heeh. Ai muludan bebeakan dia puasa Senin Kamis isukan poe Senin teu paruasa. Dara ria mah mantak pantes cek Imam Ghazali mau nanyakeun cinta Allah cinta Rasul ka umat doraka maksiat. Ibu bapak cinta ka Allah ka Rasul rek kumaha ngajawabna aya. Cinta bohong dararia. Sabaraha rakaat dari salat sunat. Jauh dia jeung Abu Ya dimiati dia. Atuh jauh dia jeung Abu Ya uci puasa bae tirakat bae dararia. Dararia. Siapa yang cinta, apakah saudara-saudara cinta kepada Allah dan Rasul? Nanya gitu, maksiat. Imam Ghazali. Allahumma jalni min ummati sayyidina Muhammad. Barang atuh Nabi Ilyas tepang jeung Rasul di ijajahan Fatihah sami sareng Nabi Khidir jajan Fatihah ti Kangjeng Rasul. Subhan. Bu sok anu hajat di dieu. Lamun mau hajat sok masang tenda balandong sok aya masak masak aya para wali ayanya nu sok babantu ngejo teh nu sok nyemputkeun daging teh geuningnya dari yang babantu ka dieu dari mah sok aya bae nu kitu eta di nu hajat pusing aing mah eta atuh cek Abu Ya mah di guru besar di itu tuh di Cilongok eta 107 ekor kamari haul kamari saur ki atah nyarioskeun atuh jojong bae nu dahar cukup nu sagala atuh nu nyokot aya nu nyemputkeun aya tapi cukup bae nya alhamdulillah gagah barokah karomahna Syekh Abdul Qadirnya engke tanggal 28 November urang ka Cilongok kabeh 2 genepnya 2 genep kok dari itu kabeh mau leupet mau buras ti di dadaria baranghakan mah di ditu gawena masya ya Allah ya Karim Ibu Bu mun aya nu hajat masang balandong puade dahareun catering sagala diondang nu masak ai pangantena eueuh jadi moal sanajan hajatan sunatan ai nu disunatan eueuh jadi moal hajatan walimatul arus ai pangantena eueuh nu dikawinkeun jeleumana jadi moal. Saya ingin katakan bahwa kita ini belum tentu jadi tenda, belum tentu jadi kursi. Jagat raya semesta ini, langit, bumi, surga, apapun yang diciptakan Allah eta teh tendana para walina nu masakna nu babantuna panitiana lain pangantena lain panganten. Semesta jagat raya ini bukan pengantin. Semesta bumi, semesta langit bukan pengantin. Malaikat bukan pengantin. Sang pengantin jagat raya adalah Rasulullah. Ya arusal khafiqaini. Panganten nama dia eta. Terus laju ieu urang kabagian tugas naon dina hajat teh nyaho teuing urang. Nyaho ka aku nyaho. Dari ada kumaha. Terus dia di alam mahsyar, emang siapa lu? Loh. Who are you? Who's the man? Emang kamu siapa? Di alam mahsyar nanti emang kamu mau diajak, hei Fulan bin Fulan kesini ke atas, emang kamu siapa? Emang orang saha? Subhan. Ngan untung we cina kiai.
abdi mah murid Abah Hilmi, abdi mah murid Abah Syaihuna Anu, abdi mah nggak pernah ngaji di Cidahu, pernah ngaji di Ajengan Emun, pernah ngaji atuh jadi murid Cilongok, jadi murid Cidahu, jadi murid Kadukawang, sugane di akhirat babarengan jeung aranjeun. Sugan we anjeunna nu ngabantun urang nu mawa urang. Sanajan urang teu katingali ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bukan pengantin, bukan tenda, bukan kursi, bukan yang menyiapkan makanan, bahkan bukan panitia penyambut daripada tamu-tamu itu datang berkunjung. Karena apa? Yang akan meminta syafaat kepada Rasul Adam sampai kepada beliau Nabi akhir zaman adalah kubaro umat, pembesar umat. Kita bagaikan batu kerikil di tengah pasir. Masa kurang sok bebe akan murudan teh. Benar gitu benar. Lah jika orang Tasik dia karoret. Tasik panggil dit ieu jadi karoret bae. Muludan wajib bae jeung cau moli. Atuh tilok aya lampu disko dipasang kiri Tasik tilok muludan. Atuh biasa bae sederhana, ai mustamim ribuan biasa. Malah foto aing gede baliho. Ai susugu teh kaharti. Hakaneuna nu teu ngeureunah doang. Nu biasa-biasa muludan. Ari foto kieu mah gede. Barang beres ngaji atuh dipake nutup kandang koto. Atuh masih kene bagus foto aing dipake nutup kandang koto. Eta pelebah aing ngaji di Karawang dipake moe pare. Atuh pan aing lajuna isukna karasa atel ka imah ka ditu ka Tasik. Nelepon aing ka foto aing dipake naon ku dia. Moe pare cina kiai atuh pantes awak aing gaentol dia ateul. Dararia. Subha ta urang teh ngarap-ngarap eta ibu. Duka urang mah absen kasebut absen ku Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan lewat guru-guru urang amin. Pentingna boga mursyid teh di dinya. Ngan ke urang bedah naon takrif mursyid. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Surah Allah dina hadis qudsi. Wahai Muhammad, sekiranya aku tidak menciptakan engkau Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan langit yang 7 lapis, aku tidak akan menciptakan bumi 7 lapis, aku tidak akan menciptakan jagat raya semesta ini. Subha ibu emut kene teu dongeng dina tafsir geuning sok nguping narotinan urang. Nabi Adam dihormat disujudan ku para mala ngan lain sujud sepertina salat kade. Sujud mere penghormatan ke DP naon pangna Nabi Adam dihormat, padahal malaikat protes. Padahal malaikat ngan kade nu protesna lain malaikat elit. Eta mah Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Mungkar. Eta mah malaikat ahos, malaikat spesialis. Aya deui malaikat cek Imam Qurtubi dina tafsirna wahum awamul malaikati. Aya malaikat amatir. Malaikat nu teu pinter. Jiga urang ya, ieu kan amatir hungkul ieu teh. Jiga urang, jiga nu ngomong amatir hungkul ya. Ta eta nu loba tatanya ka Allah mah. Loba tatanya mantak nu bodoh masuk loba nanya. Nu bodoh masuk loba. Nu bahaya mah tapi aing mah bungah lamun aya nu bodoh daek tatanya insyaallah nu bodoh maka surgana ge babari amin. Di surga eta loba jelema bodoh asal maot mawala ilaha ngan di dituna di surga nyaho salembur nyaho teu jeung abuya dia wayahna bae dia lamun teu salembur lumayan di pipirna ge nya surga-surga keneh heuh. Surga teh aya tingkatan ibu, kelas urang mah teuing dina naonna. Masya ai nu belah ditu mah nu bakal tepang jeung Rasul nu geus teu kabitaeun ku surga teu sieun ku neraka geus makom i'tidal geus teu kapengaruh ku makom haub geus teu kapengaruh ku makom raja geus teu bisa dipengaruhan ku qabdu jeung bastu eta mah wungkul kaman garaka fi bahrin wungkul Allah la tudraku fi halaqwa illallah atuh geus teu kadeuleuna naon manehna mah ibadahna ge lain karena hayang surga ieu. Lain sieun ku neraka. Tah nu kitu eta mah surgana pip. Dikawal eta mah di dituna ge.
atuh urang ya ka surga maka surganya asal mawa iman Islam kan wayahna we di ditu nya atuh biasa bae tapi sabiasa-biasana surga atuh ngeunah insya masya insya amin ya robbal